tempo baturan kawin tempo Facebook statusnya ingin statusnya karawin kemudian kolot kita dikawin apa orang kudu tatambah gitunya ka dukun. Tempo si pras karena beri ngalamun beri ngomekeun bawang daun tuh aing jadi betahkeun kan. Yuk, ari sieu teh keur naon ngomekeun eta beri ngalamun siga nu opi gawean bae. Hah, bingung kurang? Obat orang kan karawin. Terus? Oh, jadi cerita nanti bae teh keur ngomekeun ieu teh bari bingung neangan hayang kawin gitu. Bari bingung neangan dijodoheun gitu. Nah, gampang ke jeung urang. Aya urang. Aya. Hayang nu kumaha anu langsung toker apa nu bila gitu. Oh, nu langsung. Jadi ayeuna ini kadukung kudu langsung. Oh, gampang ke. Aya urang nomor HP-na cong WA heula nya jalemana. Aya urang lembur sebelah, mana mau apal dah. Halo. Assalamualaikum. Iya orang biasa mang, alul. Iya pan orang terek kadinya kayak pi masalah kan anu omongan deh ya. Kayak pi obrolan. Lah biasa iya kan aya bebaturan karunya kok lunga-lunga gitu teu puguh. Nyebutna hayang tatambah, hayang neangan jodoh cenah. Kumaha? Kirana nyaset teu? Tinggal kali, oh siap atuh. Siap. Aya di imah mah siap. Noh? Mau kopi? Oh siap. Siap OTW nya. Ayo. Bisanya? Hah? Bisa Aya cenah di imah kan mau kopi cenah. oh nya kitu kembali heula. Meuli heula. Ek dina motor apa ek lempang ka ditu na? Lain jauh na motor. Lah mending lempang. Yuk. Hah? Masalahnya Lagi ngajakan lempang. capek lempang mah. Motor. Ayo iya imah. Tuh, tapi Araya teh. siapa tuh nama dah? Turun lah tuh kayaknya teh nongkrong boy. Kena kawin mulu bujur aing kasok kowe. Oh no. Tadi teh udah ditelepon mah ya tadi. Aya teh mah. Ayo meureun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Kalebat. Aduh, punten ya ngaganggu. Wios, mangga sok kalebat. Aduh, motor sabaraha itu jual ya? Jual lain. Motor kiloan eta mah. Oh, ya abi di mana cari nanya kan? Ah, di dia nya. Di mana we sokna di mana ieu ning ayana geuna. Mohon. Aya naon kitu teh ramean ka dia nih? Kalagian. Nah, ya kumaha kabar ya? Kang Uus teh. Tas rame terapan. Kumaha aya sameulihna ieu? Biasa we. Sari itu. Jangan pan tadi teh ya. Kumaha gitu teh kumaha itu teh. Iya kan kieu jadi cerita tanya. Abi ge Salam teh heula atuh sasalaman heula. Oh. Saha teh namanya teh? Pras. Oh, pras naon? Prasetyo. Mun. Oh, mohon. Nah, jadi kieu meureun abi teh meureun linggih ka dieu teh nya, Kang. Oh. Sanes bade naon nya lah meureun itu nama rek ngagawekeun meureun kasih Akang Uus gitu. Oh, gawekeun naon? Gawekeun naon ieu teh gawekeun naon ya? Gawekeun naon? Nah, jadi kieu meureun nya, Kang. Abi ge pedah saur batur gitunya. Cenah si rek ieu mah cenah tataros mah Kakang Uus cenah nu aya di dieu cenah di lembur Cikaroya teh cenah. Oh, jadi aya bejati batur. Oh, entah Aya gitu. bejati batur bahwa kami teh, bahwa ieu teh Heeh. osok nerawang gitu. Mohon nerawang. Nerawang atau napi osok
ngajodohkeun. Ngajodohkeun. Wah, mohon. Oh, jadi maksud ka teh kumaha ieu teh sing puguh sing Nah, puguh. jadi kieu nya Kang, intina mah nya. Kusabab ieu teh rekan caketnya si Pras teh. Nah, jadi meureun abi teh intina teh bade ka dieu teh. Kusabab tadi abi mendakan si Pras teh ngalamun bae, ari abi kan kasieun gitu. Kasieunana teh bisi kumaha gitu ka bisi stres kumaha ditaros teh nyebatna teh hayang kawin cenah Kang. Aduh. Pan Kang aduh. Mantak abi teh. Anjeunna kan langsung naros ka abi teh cenah. Aya sugan cenah nu sok panarosan gitu cek anjeunna teh. Mantak abi teh inget. Aya beja cenah si Kang Uus anu sok di Cikaro ya sok tukang ngajodohkeun jen teh. Mantak langsung ku abi teh dicanda ka dieu anjeunna teh. Tah kitu maksudna mah Kang. Kira cuman nya sih kamarigenan gitu nya. Mohon. Loba ieu teh nu datang ka dieu mah loba. Tenang we tenang. Hayang nu kumaha? Hayang nu kumaha? Da loba diadukeun mah gitu. Loba adukeun mah. Loba adukeun mah hayang awe nu kumaha. Awe nu kumaha. Yang bikang nu kumaha lah. Hayang bikang nu kumaha cenah. Kira-kira. Ini adukeun bikang. Cing. Emang sok naon? Mahnya tengah arti. Ieu adatna Kang. Ya kamarigenannya. Kamarigenan tokcer pokona mah kamarigenan balik ka dieu ge na. Kurang Aya nu datang kumaha ka dieu urang. terus manehna mau barang ka urang adieu nya. Hmm. Kuring di dieu. Nya kuring langsung di-aprokeun, dijodohkeun ternyata cocok langsung mah manehna ge bungaheun. Malah ayeuna ge geus ngendog di ditu. Ngendog. Aya ge heula ya. Itu maksudna kumaha? Saha itu nu yang jodoh teh? Da urang mah tukang hayam ieu teh. Tukang hayam ieu teh. Cing. Eta sugan ti pananyaan kumaha eta? Ih, Ari Sugan mah. Ay, sugan lain jang. Oh, jadi si Akang teh Kang Uus teh tukang ngajodohkeun hayam maksudnya. Tukang ngajodohkeun hayam kami mah, lain ngajodohkeun jalma. Ayeuna aing sih kawin jeung hayam. Ih, Tapi juga aing menikah jeung hayam euy. Iya daripada tumayu mah. Kagok jauh ka dieu. Are. Mana tadi ge mana barangna? Hari sugan teh lain yang maneh gitu. Duh, aing hampura ya data apa Kangnya? Ari Sugan mah tukang ngajodohkeun teh ngajodohkeun kepada awewe jeung bujang be. Lain. Oh, Lain. Lain gitu iya. gitu mah. Jadi kumaha Kumaha ieu? Kenaan deui. Kieu we atuh Sugan we atuh Akang boga gitu parawan meh dieu. Aya parawan mah. Parawan mah. Wah itu genang. Nah, ada kolot mah sama tuh wajar bae gitu. Dan saya udah pengen ningali karena situasi jeung kondisinya. Heeh. Bener. Tah urang genan boga babaturan. Orang tanyakeun heula ke di kabaran deui. Sugan jeung Sugan da kamarigan ngajodohkeun hayam jadinya tokcernya. Sugan atuh ngajodohkeun maneh genan tokcer gitu. Tah meneng gitu we. Isu ka dieu deui. Da ayeuna mah kan salah pahamnya dah urang teu apal teh nya Pras hampura ieu. Aing mah tanya heula sing bener datang ka dieu teh Sugan aing mah mawa hayam. Ari Sugan mah kamu teh ngarti urang tadi nelpon teh gitu. Atuh da teu nungtong maneh mah. Pan tadi riweuh sih hayo wae ngajak gitu. Geus teu kuat urang Geus teu kuat. Nya atuh hampura ieu Kang nya. Hampura ieu nya. Hampura deh nya. Ke di bejaan deh heuh. Bejaan deh ke urang area mah awewe na. Nah gitulah meureun Kang.